Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Abdi Muhammad Farel Tamada. Ayeuna abdi bade cerita salah sahiji. Cerita anu judulna Panembahan Senopati. Cerita anu nyaritakeun Kerajaan Mataram. Cerita ieu oge teu eleh saruana sareng cerita nu lain. Yuk langsung ka caritana. Danang Sutawijaya atanapi Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama manggupikeun pangedeg Kesultanan Mataram. Anjeunna cenah gaduh kekuatan gaib. Panembahan Senopati janten raja nunggaran di Kesultanan Mataram atanapi Kerajaan Mataram Islam tahun 1587 nepi ka 1601. Anjeunna putra cikal ti pasangan Ki Ageng Pamanahan sareng Nyai Sabina. Bapana Senopati turunan Brawijaya, Raja Pamungkas di Majapahit. Indungna turunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Anjeunna hasil nempatkeun pondasi Kerajaan Mataram. Sami-sami raja sasanesna. Panembahan Senopati oge cenah kuat. Dina buku babat Tanah Jawi dimimitan ti Adam dugi ka taun 1647 anu disusun ku W.L. Olthoff di Walanda dina taun 1841 sareng diterjemahkeun ku H.R. Sumarsono. Disebatkeun aya menteri anu namina Ki Bocar anu hoyong coba kekuatan gaib Panembahan Senopati. Anjeunna henteu hoyong dikawasa ku Senopati. Sapertos babaturanna anu ngadukung Panembahan Senopati anu hoyong ngarajaan Kerajaan Pajang. Nya tetela Senopati parantos terang yen Ki Bocar anu ngagaduhan Kris Kebo hoyong cocok sareng anjeunna. Pondok carita, Senopati balik ka imahna. Anjeunna nyiapkeun strategi. Senopati merentahkeun prajuritna kabeh anu ngajaga gerbang pikeun ninggalkeun Ki Bocar nyalira upami anjeunna hoyong lebet ka imahna. Beurang ganti jadi peuting, Ki Bocar maksad nyulik Senopati. Krisna dicobaan, panon Kris dibere kapok. Teras eta ngeleungit, Ki Bocar asup nyalira. Prajurit anu ngajaga panto pura-pura terang kedatangan Ki Bocar. Di jero imah Senopati nuju tuang sareng calik na tonggong kana panto. Tanpa nyeupkeun waktos, Ki Bocar langsung ngelunged nyuduk Senopati. Senopati jempe, pakarang Ki Bocar henteu jalan, Senopati bahkan henteu nolih teras-terasan teraskeun tuangna. Ujung keras Kris Ki Bocar tungkul. Ki Bocar capek, teras murag kana taneuh sareng ngalangkungkeun pananganna. Krisna nyangkut kana taneuh. Ki Bocar lemes, teras sujud sareng tobat. Ningali hal eta Senopati ngaliurkeun sirahna sareng nyarios. Dadang Bocar kuring ngahampura kasalahan anjeun sareng parancenkan kuring. Saatos sumpah satia Ki Bocar angkat ka bumi. Carita sanes ngeunaan kekawasaan gaib Panembahan Senopati nyaeta nalik rengse pandak sareng Nyi Roro Kidul. Senopati maksudna bade uih deui ka Mataram, anjeunna teras pamitan. Senopati ngajalan dina cai jiga di daratan. Sanggeus nepi ti perang Taritis, Senopati gawas ningali Sunan Kalijaga diuk tafakur di handap perang Taritis. Senopati langsung wae ngedeuketan ngentah hampura karena mamerikeun kasaktian lempang dina cai. Senopati diingetan Sunan Kalijaga jeung cicing tong mamerikeun kadigayaan nu dibogana. Carita nu lain ge tentang kasaktian Panembahan Senopati nyaeta pas Mataram naklukkeun Madiun, Panembahan Madiun boga putri ngaranna Retna. Jumilah atau Retno Jumilah nyadia suami untuk nantu disembah ku mertuana. Syaratna nyaeta saha nu ngaluka mun ditoreh kopeso anu eta boga bisa ngajadi suamina. Senopati ngagempur Madiun, Panembahan Madiun nu terdesak hayang ngalaloskeun diri jeung anak jeung istrina. Namun Retno Jumilah ngenta
agar tetap tinggal di dinya. Sebab lumrah jika pihak kalah perang. Bakal dijarah kabeh barang termasuk putrina. Jangan yakinan bahwa Senopati berusaha menguasaan Madiun ngan hayang memperistri Retno Jumilah. Retno Jumilah cerik pingsan ningali eta panembahan Madiun ngenta kepada abdi awewe nu geulis jeung ngaberikeun keris eta wasiat si Gumarang ka putrina. Sang putri siuman geus siuman sang putri diberi keris. Pake kerisna ngahunus pistol, nyiapkeun serampang nyata tombak anu ujungna bercabang 3. Jang nangkap ikan untuk senjata biasana. Ngalempar sarampang ka dada Senopati, ajaibna temempang. Lalu sang putri cabut kerisna jeung ngabuktikeun kasaktian Senopati. Tapi Senopati ngaluarkeun jurus nyenta belas kasihan dari sang putri. Keris jatuh. Sang putri punya satu permintaan deui. Mun Senopati terluka pasti tebas ku peso cukur, sang putri rela dipersunting. Senopati lalu diiris, ngan kulitna teu terluka sama sekali. Bahkan peso nu jadi tumpul, akhirnya Retno pun diperistri sama Pati. Keris wasiat itu lalu jeung diganti ngaranna jadi Kiai Gupitai. Eta wae ti episode 4 ku abdi nu bisa abiteraskeun. Saleuwihna bakal dilanjutkeun deui ku episode 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.